Sampurasun 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 Hapunten kasadaya pamirsa Pangkeun ieu abdi sadaya dina seni sandiwara Sunda. Gimana ya teh? Aduh, tadi Hapunten kasadaya ayah. Mana atuh? Apa? Geus apa ngan di mana tempatna can amal? Dasar nini. Neangan tuh ayeuna pasti aya spandukna meureunna. Matak ecek abah oge ulah wakadangdan. Nya mun teu dangdan nek kumaha tuh era panggih babaturan. Batu mah gareulis amyari. Ai mah teu glowing atuh. Di glowing ge anger we geus kolot mah. Nya henteu atuh aya bedana atuh. Aduh, ampun ieu mah nini teh. Hayang diglowing geus puguh rusuh. Hayang papanggih jeung babaturan teh. Ya kan bae da kayaknya pasti kapanggih geura urang neangan. Nya ari kitu nama. Tapi ieu kun udah di masalah nama kan di ditu ka dieu teh. Tuur nyorocot. Atunya bari latihan memang teu capek deui mah. Ayo urang neangan deui geura ayo. Ayo atuh. Ayo. Ayo, bakti mah. Panggihasi bagja diri Tuh dengan ayah. Iya gitu. Pamungkin Tanya ke dulu tanya kosok tanya ke dulu. Kasahnya nanya-nanya. Aduh. Geus capek ieu nya. Oh, kebae atuh da hitung olahraga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. seni mugi rahayu sabung dumadi Nuhun aya 20 tahun mah ngintennya. 20 tahun. Sampai kuat nyasap apa ka dieu? Alhamdulillah. Teu nyasap mah ngan nyasap abdi teh. Abdi teh ti Garut ka dieu teh kita bukti lu bangitan. Pilarian dasar nini. Digelawang-gelawing. Si kaoyong teh ulah digelawang-gelawing ka geus nini. Apa adanya we cek bahasa Indonesia nama gitu kaoyong Zaman modern abah. Panawe ame Damang. Alhamdulillah daramang. Alhamdulillah pun bojo ayeuna mah tos sepuh da kaponggor mah sapanggelisna ieu teh. Syukur atuh aya dararamang sadayana mah. Ieu teh sagala aya ha. Pikeun kalemer-lemer dicandak di ditu. Bebetian, sampe, uwi, daun gedang, daun cau. Panen namanya, Bah? Bulan Hasil panen atau? Mohon hasil panen. Ngan bangsa teh dicanak teh berat. Mohon ieu mah canak kurang Mohon. Abah di sana pakai banyak. Aduh, berat abah berat. Ayo atuh Pak urang Mohon. Kayak orang didatakeun anya ieu na. Kira-kira maneh aing kewenangan Puasanya. mancing dinya buat puasa. urang mah Buat puasa nah. Mancing euy. Dirinya puasa teu? lain urang erek nanyakeun ayeuna geus sabaraha poe puasa ini Lain maksudna teh kieu, Cep. Nya. Urang teh puasa tapi can boga takjil, nya keneangan lamun aya nya boga ide teh Biasanya kan gitu. heeh Urang mah apa sorangan antara puasa jeung di dinya. Bakal kabere moal gitu. jadian deui ieu teh Bakal kabere moal takjil. masa iraha jadian deui ayeuna sok pikiran Gala. Iya pembagian takjil geuningan. Ada kawan di sugan Aya asa asing we. Aduh. Ada kawan we. Tuh nya, bener teh.
on the road. Aya rodan deh. Bari hitung-hitung ngadaguan maghrib, istirahat dia bari jeung teu puasa kayaknya. Lain kalau apa dia cernaun dia sekarang. Aduh. Lain naon ya darah dia. Sengaja abdi ningali ieu. Bah, Ningali nu. oh santai dia mah. Oh, ningali ieu. Maca ieu. Oh. Abdi teh kadinya resep teh harod. Lain parwasa teu. Puasanya. Puasa ngantosan ieu ge atuh, Pak. Oh, lamun rekantosan ieu daripada cari cing di dieu teu para rugu, sok ayeuna bantuan tuh. Itu keur ngarieuan itu ngapungkusan. Oh, maghrib. Memang bari ngadagoan maghrib. Sok aja ro. Sok ade tuh karunya teuing. Ya aduh ampun. Kahayang teh ulana lalongkrong, beus nanyakeun punten atawa naon di mana nongkrong we kitu tah. Kitu zaman ayeuna barudak ayeuna mah. Teu siga zaman baheula mah aya tata bahasana gitu tah. Dah urang aja ro ayeuna sok aja. Di belah mananya no itu teh paranti nampi jang buka. Coba atuh, ayeuna cari nih ningalianna ti belah kulon, aku ti wetanya. Ya, sok atuh sok. Anya ieu lain. Tah, aya bu, kabelah dieu mah. Iya cari. Oh, iya gini ya ieu. Ieu gratis. Gratis semua orang masih siga ieu. Oh nya kumaha nya? Da bogana ieu teh kumaha coba ambu makan warung tersepi. Getis, asa bingung kita ari bebejana kumaha lamun nyumbang ieu mawa nu kieu nya ditarima moal kira-kira na da betul apa diceri nu ge lain pelit ambu teh kapan bebeunangan teh aya warung tersepi biasana sapoe 2M ayeuna 2M naon 2M teh 2M naon asa teh ka hati ambu 2M bener aya mah jadi 2 rantai. Ayo tuh aku udah kayak itu ya. Ayo tuh taroskan ke saya itu gitu ayo coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade tumaros. Wasit nampi sombong apa aja. Laras di dieu teh bukan aya ieu na DSP sini. Ngajil gratis. Laras. Tapi bade naroskeun deui anu kieu tiasa kitu. Oh, biasa atuh udah mamun keneh atuh eta biasa dituan. Isi mah isi ieu teh masihan anu sudah kieu tapi da hoyong panu sae tapi da kan tahu. Naon eta teh? Lalap-lalapan aduh alhamdulillah. Sehat gitu ya makanan. Sayuran. Dokter sehat. Oh, jadi kengeng ieu. Kengeng alhamdulillah. Sok mah kalau Alhamdulillah. Mangga ieu nyangakeun asok terang. Matur nuwun. Sami-sami. Kita pada kemana, Cek? Itu geningan orang nyumbang itu aya tajil gratis. Oh, Cek, atuh da abdi mah isi. Abdi mah tegaduh naon? Tong alit mana tegaduh naon namanya? Teh ketang apanan juragan travel. Kapan ayeuna mah ku Covid teh ya, Cek. Jadi travel teh 2 tahun abade 3 tahun teh sepi gitu. Cece mah enak pan aya gaji ka 13 ya. Alhamdulillah. Ya keuneulah atuh tong alit mana? Urang udah sami-sami lah abdi paminten gaduh rezekina. Celina tong sieun lah tong ieu alit mana? Hayulah ngiringan we sareng abdi gitu. Moal isiin gitu. Hayu atuh lah. Hayu atuh lah cek aya lah sakedik mana urang nyumbang ka ditu urang masihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih panitia. Laras gratis. Kemudian aya sakedik rezeki gaji 13 hor celina mah cenah. Ieu teh ada tacan cair sareng nama gaji 13 nama. Ini ujug-ujug langsung bari masihan naon teh. Aya sakedik. Alhamdulillah. Ngirim tajil gratis mah aku panitia. Aya tajil gratis. Pada dia kumahakeun lah ieu. Alhamdulillah. Anak yatim mau ge santunan anak yatim. Pokoknya si mah alhamdulillah lumayan.
Nah, ini eta. Ada aja teh anak naon? Ini daun gedang ke. Ari nu kieu teh naon kitu? Wah, saya pisan atuh eta mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kitu teh kanggo buka bersama teh di dieu. Tapi ngan sakieu we puntennya tetesan anak seueur. Iya, padahal. Hapunten kasadaya pamiarsa ngepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya dina seni sandiwara Sunda. Hapunten kasadaya pamiarsa ngepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya Datang jadi langsung ngadios ngambil. Kan ngabayangkeun kok jalan segala. Tapi mau kemana? Nah, keluar mau kemana? Keluar kemana? Keluar nah. Gitu deui. Ini tuh parkir nah jadi gampang masuk. Sana orang itu bisa buat mantap pastinya. Ya. Aduh, kesadayana nya mangga. Aduh. Alhamdulillah. Abdi sareng Pak Dokter ngaros reueus ieu teh ku ayana kegiatan di DSPT. Cik, kumaha ieu Pak Ketu ieu perkembanganana? Alhamdulillah ieu teh ku kakompakan ku kesolidan kepedulian kanggo tajil teh terus kumpul aya 200 paket mah. Alhamdulillah. Ya di dalamna teh aya kue basah, kue kering, minuman teh ucuk, snack, sareng lainna lah. Ya abdi sareng kaca ti pengurus nuhun pisan ka rerencangan urang nu tos peduli masih donasi, mudah-mudahan amalan sadayana di Allah. Amin. Ari ngadangu-dangu cenah teh aya kamu anak yatim, teh aya anak yatim tararas. Alhamdulillah anak yatim berinya. Kumaha Bu Benara? Aya. Siap eta mah. Mudah-mudahan ya. Siap. Anu nitipkeun amanah ka urang sadayana, ku urang tos disalurkeun di bulan Ramadan nu penuh berkah ieu. Sing kagentosan rezekina, sing sarehat sadayana. Urang yang ngadangu ibuna rerencan urang cenah Mas Bitono nya teh damang mudah-mudahan sing sehat oge benernya sadayana. Panggilna kitu, ira teu sabaraha teu ngabaikeun teh. Kayaknya setengah lima nya sebanyak siap-siap nya. Ya atunya ieu. Selamat ya. Ya. Bantosanana mugi janten pahala Kang Isra. Amin. Siap. Kumaha mangga?
Sampurasun Hapunten kasadaya pamiarsa nepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya dina seni sandiwara Sunda. Hapunten kasadaya pamiarsa nepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya dina seni sandiwara Sunda. Jadi kamu
Tuhan.